Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama sahabat Anda ya di 08,62 kHz di Kota Bandung. Saat ini Mapok ada berada di Cigugur ya untuk membahas masalah hitut. Katanya hitut ada sejarahnya ya. Mari kita panggil Mang Dede ya. Ini ketua dari Padepokan Paguyuban Hitut. Ya. Silakan Mang Dede. Terus diundangnya. Ini kan dalam harga naon ki? Halal bieu we anu halal bihalal urang sakantenan ieu sambil menunggu barudak menuju Saralin urang ngabahas hitut we ieu mah sejarahna. Tak ari kieu Mang Dede. Ari hitut anu sok jail tadi anu disebatkeun tapi ain jail mana anu sok hitut diambukeun kanu irung batur eta kumaha eta teh? Salah nama. Itu jahit teh diambukeun kanu muka sanes. Eta teh sawios. Oh teh sawios. Salah nama.